si Mang Precikan anu hargana teh mung 1000-an. Orang dicapluk teh alas, sia geuning aya eusian sawa 5 tombak barudak. Tapi teu waduh kan ieu makadaran cikeun siga kieu teh bener-bener mengingatkan kepada zaman SD ya mah. Ngapung sotik geuning si Mang tukang krepes cenah tah. Nah, leuwih teh dicampurkeun siga kieu hargana teh mung 5.000-an. Barang dek dikadaran teh alas, sia bentuk teh geus sigara metuk siga kieu tah aing mah. Idik mah 50 juta kali barudak kieu teh mah ngapros-ngapros teh. Pokona mah lamun kababakan teh dogong datangan si Mang ieu tah. Saboyana teh aya si Mang tukang kebab Turki cenah tah. Mah leuwih teh rasa daging make keju hargana teh mung 5.000-an. Ya, Mang teu salah ya kebab sagede kieu mung 5.000-an si hargana teh. Komodo ini jerona teh aya model relasi ka kieu alas, ya Mang ieu jualan teh aya batian teh si ieu teh jabangeun ah deui. Gejeli asinya doa-doa kan.